Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul Utari Nagih Pati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang. Nyatana kanengratna anu mana harita nuju aya di bumina Ahmad. Ari maksud namanya eta bade ngagaleuh suluhnya eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Pami priyogina mamung bade ngagale suluh abdi teh ambu. Kalaresan di rorompok teh tos teu gaduh suluh. Satadi nama bade kubi aci ka dieu teh. Mung kalaresan anjeunna nuju repot. Nya janten abdi anu ka dieu tah kitu ambu kaperyogian abdi teh. Neng Ratna ngajelaskeun pamaksudana ka Abah Sanip jeung Ambu Suminah. Oh, janten kitu maksad salira teh. Nya kalaresan atuh dari suluh mah aya neng. Margi ampir unggal dinten pun anak sok ngalakaleuweung. Sumuhun kalaresan atuh pami aya mah. Nanging nuju angkat ka mana ayeuna Kang Ahmad teh ambu? Neng Ratna nanyakeun Ahmad. Da puguh geus hayang gok panggih lantaran anu sabenerna mah. Salain tirek meuli suluh teh tapi hayang tepung jeung Ahmad. Aya neng pun anak manuju dipipir maraban domba nya Abah. Ceuk Ambu Suminah bari ngareret ka Abah Sanip. Nya tadi mah dipipir keur maraban domba. Keun geura urang garoan heula ku abahnya ngarah gancang ka dieu. Ceuk Bah Sanip bari jungrek nangtung maksudna mah rek ngageroan Ahmad. Abah, sawios teu kedah disauran. Keun ku abdi bade dibujeng bae atuh kapipir. Sakan tenan hoyong ninggal dombana. Oh nyamang atuh kitu oge neng pamisalira kersa mah ngabujeng ka kandang domba. Margi tempatna karotor sareng barau. Walon Bah Sanip rada heran. Ceuk pamikirna nah Neng Ratna make jeung kudu daek nepungan Ahmad ka kandang domba. Sawios da tos biasa pami kandang domba mah karotor oge Abah. Nya mangga atuh pami keukeuh kitu mah kapalai salira mangga bae tepangan. Datang tos aya di pengker. Nya hayu atuh neng ku ambu dijajabkeun.
Mangga ambu. Abah, premios dikantun heula sakedapnya. Mangga neng mangga. Nya sanggeus kitu mah jung Neng Ratna nangtung terus ngaleos nuturkeun si Ambu kebat muruka pipir. Teu lila antarana. Geus nepi ret ka Ahmad anu keur diuk dina bangku bari ningalikeun domba anu keur anteng nya ratu. Ari Ambu suminah terus asup deui ka jero imah lantaran keur naeur cai di dapur. Barang nempo Neng Ratna aya di dinya. Nya puguh atuh Ahmad rada kaget sarta teu nyangka. Jung manehna harita nangtung tina diukna bari neuteub ka Neng Ratna anu katempo meuli geulis. Kang Ahmad demal naon, Kang? Neng Ratna mihla entumanya bari nyampeurkeun. Ieu Neng pokona nuju kieu we lah akang mah. Walon Ahmad ngomongna rada gugup. Da puguh rada kasima nempu mojang geulis anu datang nyampeurkeun ka manehna. Iya Kang mah meuni teu pararugu ditaros teh. Ceuk Neng Ratna kituna teh bari imut menelaleb. Nya atuh nempok kitu mah Ahmad teh kawas anu bobor karahayuan cana naon oge geus samar pola. Sanajan umur Ahmad geus kawilang sawawa. Tapi nepi ka mangsa harita, jang Ahmad can pernah hahadian atawa ngadeuketan saurang mojang. Da puguh sapopoena ngan saukur disibukeun ku urusan neangan kipayah pikeun nyumponan bubutuh sapopoe. Kang Ahmad, mangga calik deui atuh sing raos. Teu kedah ngadeg kitu. Hapunten nya Kang pami kasumpingan abdi tos ngaganggu ka salira. Gek Neng Ratna diuk dina bangku bari terus nempokeun domba anu keur nyatu. Oh, akang mah teu ngaraos kaganggu. Mung rada kaget ieu teh margi teu aya hujan teu aya angin salira teh beut keur sarurumpaheun sumping ka dieu. Nah bade aya naon atuh Neng? Tembal Ahmad terus gek diuk rada anggang ti Neng Ratna. Nah pami abdi kadi kedah aya hujan sareng kedah aya angin heula kitu Kang. Tang tos mata krepot atuh pami kitu mah. Sanes kitu Neng maksad teh. Pami anu salares nama akang teh ngaraos kaget. Nah aya prayogi naon atuh salira teh? Ahmad nanya ka Neng Ratna bari melong. Ret Neng Ratna ngareret ka Ahmad treup dua pasang panon amprok. Nya keur sakedapan duanana ukur silih pelong eueuh anu cacarita. Kaayaan di dinya teh jadi simpe ngan ukur kadengereng hapna napas dua japati anu keur anteng silih teuteup bari ngumbar sawangan sewang-sewangan. Tapi teu lila Ahmad gancang sadar sabab kagebah ku sora anak domba anu disada. Kang Ahmad, abdi nempangan ka dieu teh kumargi peryogi suluh kanggo dirorompok. Kalaresan bi aci nuju repot sareng teu aya piwarangeun. Nya teras abdi ngabujeng ka dieu. Sakantenan nepangan Abah kali Ambu. Oh, janten salira teh peryogi suluh. Mangga atuh ku akang ayeuna bade dijajabkeun ka ditu. Priyogina bade sabaraha tanggungan Neng? Pami kanggo dinten ayeuna mah mung satanggungan Kang. Mung tiap 3 dinten sakali enggal kintun deui ka ditu. Janten enjing deui mah teu kedah abdi anu ka dieu nya Kang. Oh, mangga atuh pami kitu mah. Janten akang teh kedah ngintun suluh tiap 3 dinten sakali ka bumi. Kitu beureuh nya Neng. Tamuhun lares kitu. Pami sadi dinten akang teh sok angkat ka mana? Neng Ratna nanya kawas anu hayang nyaho kana kagiatan Ahmad sapopoena. Nya kagiatan akang sadi dinten mah biasa bae Neng. Sok ka Serang atanapi ka Leuweung. Nya kitu we atuh pakasaban akang mah teu aya anu sanes. Pami teu kitu nya buburah-buburuh. Margi salian teh eta mah akang teh rumaos kirang katiasa. Da puguh hari akang mah jalmi anu teu nyakola. Teu sapertos salira Neng nya kitu deui tuang raka anu garaduh pendidikan anu luhur. Margi kanggo akang mah tiasa sakola lulus SD oge tos pirang-pirang alhamdulillah Neng. Nya teu janten buta huruf teuing. Ahmad nyaritakeun kayaan dina sapopoe. Saeutik oge eueuh anu ditutupan. Ari sabab Ahmad mah tara wani ngabohong. Salilana kudu wani jujur jeung terus terang da puguh kitu anu diajarkeun ku indung bapana. Saya atuh Kang. Abdi mah teu nyangka geuning akang teh sakitu rajin sareng getolna.
Segala rupi oge dipidamel tangtos abah sareng ambu teh bingah pisannya. Nggaduhan putra sepertos akang mah. Ceuk Neng Ratna bari ngareret ka Ahmad anu keur diuk gigireun. Breh sidik pisan ditingali ti gegir teh Ahmad boga rupa anu tegep jeung tangtungan anu seseg jeung sembada. Samalah ceuk pamikireuna, lamun papakean Ahmad sarua jeung anu dipake ku Darma, tangtu bakal katingal gandang jeung Kasep, sanajan teu sakasep Darma. Ah, Kang Ahmad. Jep Neng Ratna jempe sarta ngomongna tekebat. Aya naon Neng? Teu janten ah, engke deui we lah nyariosna Kang. Ari Neng menikah teu janten, mangga atuh bilih aya anu bade didugikeun mah teu kedah asa-asa. Ceuk Ahmad bari melong ka Neng Ratna anu keur tungkul. Teu aya nanaon Kang. Margi sanes anu penting, Kang hayu atuh abdi bade wangsulnya bilih ka Bujang Sonten. Mung kumahanya suluhna nah bade dijajabkeun ayeuna tanapi kumaha Kang? Mah, nya pamipriogina ayeuna mah mangga atuh ku akang ayeuna keneh oge tangtos bade dijajabkeun ka bumi. Tamuhun kitu Kang, nya urang sakantenan bae atuh sareng abdi. Ceuk Neng Ratna ngajak bareng da puguh hayang lila ngobrol jeung Ahmad. Nya mangga kitu oge pamisalira teu isin mah. Sasarengan sareng akang tukang suluh anu kaya namung sakieu. Ah akang mah, make jeung nyarios kitu. Sarengna deui naha nganggo kedah isin. Da jalmi mah sami bae teu aya bentenna. Hayu Kang. Neng Ratna ngajak indit lantaran harita teh poe geus rek maju ka burit. Mun hayu atuh Neng. Ti akang bade ngabantun heula suluhna nya. Leos Ahmad indit muruk ka gigireun imah maksudna rek milihan suluh anu aralus keur bawaeun. Ari Neng Ratna sup deui ka jero imah terus amitan ka basanip kitu deui ka ambu sumina sarta teu lila oge geus kaluar deui. Gok amprok jeung Ahmad anu geus siap rek nanggung suluh. Anu satuluy nabral duanana arindit rek ngajugjug ka imah Juragan Subrata. Neng Ratna leumpang nanti heula dituturkeun ku Ahmad. Sajajalan bari galecok ngarobrol samalah sakapeung sok kadenge sora Neng Ratna anu seurinyi kikik bangun anu keur manggih ka bungah. Beuki lila leumpangna beuki anggang. Anu akhirna beras mapai jalan desa anu rada lega. Lar kahareupeun warung BEH anu katempo harita teh aya sababaraha urang jalma anu keur ngadon ngarobrol bari narongkrong di warung. Da geus kitu anu jadi kabiasaana. Lamun pas sore teh sok loba barudak ngora anu ngadon jarajan. Nya di antarana aya Darja jeung dua baturna, si Gojin jeung si Godek. Anu keur dariuk dina bangku panjang. Nya barang nempo Neng Ratna adina diiringkeun ku Ahmad tukang suluh, ujug-ujug nyel Darja keheul. Komo deui da geus boga kaijid ti tadina ka Ahmad teh. Puguh bae atuh menipun celik nempo adina babarengan teh. Aih itu geuning si Ratna. Tapi naha make jeung babarengan jeung tukang suluh sagala. Naha teu salah nempo kitu aing teh. Ceuk Darja bari mencerong ka adina anu keur leumpang bareng jeung Ahmad sarta jung nangtung tina diukna terus ngageroan ka Neng Ratna. Ratna, geus di mana? Naha geuning babarengan jeung tukang suluh. Darja tumanya bari nyampeurkeun terus nangtung ngahalangan jalan. Ari panon muraleng ka Ahmad katara bangun anu ijid pisan. Nya nempo kitu mah Neng Ratna jeung Ahmad leumpang nangarandeg terus ret ka Darja anu aya hareupeun. Geuning Kang Darja, aya naon Kang? Ratna malik nanya bari melong ka lanceukna anu keur ngabadega megatan jalan. Ditanya teh kala malik nanya. Make jeung aya naon deui? Apan akang teh nanya, Ratna ti mana? Naha bet babarengan jeung si Ahmad si tukang suluh. Si tukang buburuh anu hirupna teu weleh ripuh. Kitu ceuk Darja. Nyaritana teh matak tepi kagenaheun batur, terus ngelejek julang jeleng leungeunna oge nulak cangkeng. Astagfirullahaladzim Kang Darja. Naha cariosan teh meuni kitu eta teh. Ari abdi mah wangsul ngagale suluh ti bumina Kang Ahmad. Nya sakantenan dijajabkeun. Margi abdi mah teu kiat nanggung. Ari akang kunaon teu parugu ujug-ujug pepolotot siga kitu. Cing atuh Kang Darja kedah gaduh kasopanan. Apan ieu teh di jalan nah teu isin ku batur.
Neng Ratna nembalan kana caritaan Darja kalayan tatag. Da puguh hatena kacida ngarasa keheul kana sikep lanceukna anu kurang hade. Ari Ahmad ukur jempe teu pipilueun ngomong lantaran bisi matak jadi piributeun. Oh, jadi Ratna teh geus meuli suluhnya. Nyaheug teu nanaon ari kitu mah. Ngan kade cing inget Ratna. Ulah resep ka Ahmadnya. Komo bari jeung bogoh mah, ulah pokona mah. Lantaran akang teu hayang nempo Ratna hahadean jeung jelema balangsak. Jalma malarat kaboga. Nyatu isuk henteu sore. Salilana susah moal aya harepan bakal hirup senang. Ceuk Darja harita nyaritana teu srikna bebeakan ngahina ka Ahmad. Da puguh bakat ku hayang puas jeung hayang ngawiwirang. Bareng ngadenge Ahmad dihina sarupa kitu. Nyel Neng Ratna ambeg sarta teu asa-asa. Hiu gaplok. Dampaleungeunna ngalayang kana beungeut Darja anu keur manco hareupeun. Aduh, sia bangkar waras ya teh Ratna. Darja ngagoak bari ngusap pipina anu karasa peureus. Kang Darja, ulah kurang ajar jadi jelema teh. Ngahina ka batur teh meuni sangeunahna. Cing atuh saeutik mah kudu boga perasaan akang teh. Ceuk Neng Ratna ngomongna katara menireng hapranjug nahan amarah. Ratna, maneh geus wani nampiling ka aing. Hapunten Kang Darja. Abdi wani kitu sote da gara-gara akang sorangan anu sok mamimitian nyeun pucuk ti girang. Ceuk Neng Ratna kawas anu eueuh kasieun. Ngadengi caritaan adina kitu. Puguh Darja molotot beungeutna beureum huntuk kekerot nandakeun anu keur ambek. Ai kurang ajar boga adi teh. Eta kalanceuk geus wani ngahina sarta ninja kulu. Sugan mah kudu dikieu sia ku aing. Hiuk dampaleungeun Darja ngolebat rek nampiling kana pipi Ratna. Da puguh atuh Neng Ratna meuli peureum bakat ku sieun. Tapi samemeh nepi hiuk geduk des. Sakilat ditakis ku pigelang leungeun Ahmad anu katuhu. Dua leungeun bantrok ret Darja ka Ahmad. Duanana silih pelong kawas anu ngadu pangabaran. Tukang suluh. Sia teh rek nangtang ka aing. Ceuk Darja nyentak panonna molotot ka Ahmad huntuk kekerot. Aden, abdi mah teu pisan-pisan gaduh niat bade nangtang ka salira. Ieu mah ngahalangan sote hawatos we ka tuang rai. Piraku kedah nampi panampiling anu sarupi kitu. Sajabi ti kitu apan tuang rai teh istri. Nah Aden bade tega. Tos Aden teu kedah ngajak riributan. Margi isin atuh ku batur. Tuh mangga tinggal menerong hok naringalikeun ka urang. Ceuk Ahmad sanajan keheul oge ka Darja. Tapi nyaritana teu weleh leuleuy. Tapi kitu soteh lain harti teu wani ngalawan. Tapi Ahmad ngarasa era da puguh di dinya loba batur salamburna anu keronghok ngalalajoanan. Ngadenge caritaan Ahmad kitu. Ret Darja ngareret ka pelebah warung sareta teu nyalahan. Harita teh geus loba jalma anu ngarogrog tapi saurang oge eueuh anu pipileueun. Kaasup si Godek jeung si Gojin duanana ukurna rempokeun. Ahmad, ieu urusan Cang Rengse. Lamun silai ngarasa lalaki, hayu urang gelut jeung aing. Soal tempatna mah engke ku dewek ditangtukeun. Jeung kade cing inget. Silai ulah nyoba-nyoba boga niat hayang ngadeuketan si Ratna di aing. Lantaran teu pantes. Cumplang katinggalina oge, ngerti? Ceuk Darja harita jelas nangtang gelut ka Ahmad. Samalah manehna oge ngingetan sangkan ulah wani ngadeuketan ka Neng Ratna adina. Ngadenge kitu Ahmad ukur menghap narik napas. Lamun seug teu kuat nahan amarah sarta teu era ku batur, geus tangtu harita keneh oge Darja teh bakal diwarah. Tapi kulantaran ari Ahmad mah alus didikan ti kolotna, nya sabisa-bisa nahan sagala hinaan ku kasabaran. Mangga Aden perkawis eta mah teu kedah salempang. Sakedik oge abdi mah moal wantun kanggo nyaketan ka Neng Ratna. Margi abdi oge atuh sadar kana kayaan diri pribadi anu teu sababad sareng tuang rai. Heug atuh alus ari silaing sadar mah kana kayaan diri sorangan. Sumuhun, mangga permios atuh Aden. Tembal Ahmad amitan terus ngaleos ninggalkeun Darja dituturkeun ku Neng Ratna anu katara paromana meuni baeud bangkenu. Da puguh ngarasa jengkel kana sikep lanceukna nu geus kacida kaliwatan. Beuki lila anu laleumpang teh beuki jauh ti warung BEH.
Sajajalan Neng Ratna jeung Ahmad ukur ngabartem bae teu loba cacarita. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu. Akhirna mah duanana anjog ka pakarangan imah Juragan Subrata. Ahmad kebat muruka tukang sarata teu lila oge geus nepi. Gancang atuh tanggungan suluh teh diturunkeun terus ngareret ka Neng Ratna bari nyerenge seuri. Saeutik oge teu nembongkeun anu keheul. Kang Ahmad, hatur nuhun pisannya. Alhamdulillah suluh teh ayeuna tos dugi karorompok. Mangga atuh ieu nyanggakeun artosna. Neng Ratna ngasongkeun duit saharga suluh bari melong ka Ahmad. Mangga ditampi atuh Neng artosna. Ceuk Ahmad bari nampanan duit terus diasupkeun kana saku baju kampretna. Mung kade tong hilapnya Kang. Unggal 3 dinten sakali akang kedang ngintun suluh ka dieu. Nya mangga insyaallah Neng. Tang tos suluh mah engke dikintun deui ka dieu. Permios atunya Neng akang bade wangsul. Jawab Ahmad terus harita amitan ka Neng Ratna bari manggut. Kang Ahmad, Aya pikeun saeun naon Neng? Kang. Hapuntennya anu tadi. Margi abdi teh ngaraos isin ku cariosan pun lanceuk anu parantos ngahina ka akang. Tah kumargi kitunya ulah kirang-kirang ngahapunten. Pilih matak janten runtik gali rengat manah ka salira akang. Mugia bae salira akang ngamaklum. Ceuk Neng Ratna sasadu menta dihampura ka Ahmad. Lantaran inget kana kalakuan Darja anu jelas geus wani ngahina caritaan anu matak pikanyerieun hate batur. Oh, tos bae Neng perkawis anu tadi mah teu kedah janten emotan. Margi da akang mah tos silap deui. Ahmad ngawalon bari seuri. Saeutik oge teu nembongkeun sikep anu ambek. Nya nuhun atuh pami kitu mah Kang. Neng, mangga atunya permios. Kang Ahmad, nah moal ngaleueut heula. Muni enggal-enggal teuing. Teu kedah Neng. Margi teu sonten ieu teh mangga dikantun. Ahmad harita amitan serta terus ngaleos indit rurusuhan ninggalkeun Neng Ratna anu keur ngajanteng nangtung. Bari ningalikeun tonggong Ahmad nepi ka ngilesna. Ti saret harita mitra. Neng Ratna teh beut jadi sok inget bae ka Ahmad. Sanajan nya oge tukang suluh jeung tukang buburu, tapi lamun nempo kana sikep jeung perilaku Ahmad teh kacida pisan hadena. Tapi Neng Ratna ngarasa bingung. Lantaran lamun manehna mikaresep ka Ahmad asa berat. Sarta can tangtu indung jeung bapana bakalnya tujuan. Da puguh jelas pisan beda kayaana. Kesugri kaum dangu. Mangsa alam beuki burit bae. Panon poe geus surup sora tongeret reang di sarada patembalan. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating aroyak jeung pating arulang. Kocapkeun Jang Ahmad. Sabada balik nganterkeun suluh ka imah Juragan Subrata harita terus rurusuhan balik deui ka imahna. Sarta teu lila oge geus anjog. Gok amprok jeung bapana diburuan anu geus tatan-tatan rek indit ka masjid lantaran sakedeung deui oge poe teh bakal nincak kana wanci magrib. Geuning geus balik deui Jang. Kumaha suluh teh geus dianterkeun ka imah Juragan Subrata? Ceuk Bah Sanip nanya ka anakna anu kakara datang. Parantos bah suluh mah. Ya syukur atuh ari kitu mah. Sok atuh geura kacai ka ditu. Da ieu teh geus burit. Moal lila oge magrib geura bisi heula teuing. Sumuhun mangga Abah. Mad, ari engke peuting teh lain kabagian giliran ngaronda. Bah Sanip nanya deui ka Ahmad. Ngeunaan giliran ngaronda peuting engke. Leres bah engke wengi mah abdi anu kaeng giliran ngaronda teh. Jeung saha bae batur ngaronda teh? Biasa ya opatan bah. Abdi, si Odang, Oman sareng Mang Salim. Oh, nya atuh kadenya ulah poho. Lantaran ngajaga keamanan lembur teh kacida pisan pentingna. Sarta urang teh kudu taat kana aturan anu geus dijieun sarta disatujuan ku sararea. Lantaran lamun lembur urang aman, tangtu kahirupan teh bakal tentrem moal loba kahariwang.
Mbah Sanip ngingetan ka anak nasangkan salilana jadi jalma anu taat kana aturan anu geus dijieun ku pangurus lembur di dinya. Leres bah insya Allah abdi mah moal hilap. Nya kitu we atuh. Abah mah rek ayeuna ti heula indit ka masjid teh. Mohon mangga Abah bade ti payun mah. Jang. Ulah poho hayam jago anu pamere Jang Usman, ampikeun heula nya bisi dihakan careuh. Tadi Abah poho deui. Geus kitu mah leos Bah Sanip indit. Ari Ahmad gura-giru muruka pipir tuluy atuh ngampihkeun hayam jago kana paranje. Geus kitu leos ka pancuran terus bebersih sakalian wudu. Telila oge geus rengse sup ka jero imah bus ka kamar gap kana samping sarung jeung kopeah rap dipake. Bareng jeung kitu dur-dur kadenge sora bedug ditakol dituturkeun ku sora haleuangna anu azan. Sorana halimpu mulas melis mata kuaas. Anu satuluyna juru turun Ahmad ti imah terus gura-giru ngajuk-juk ka masjid bareng ngaleut jeung tatanggana anu sejen. Kasugri kaum dangu. Gancangna carita mangsa alam harita teh geus nincak ka sareureuh kolot. Urang lembur Cibodas kawasna mah geus loba anu sarare. Sora jangkrik gaang geus reang disarada ditembalan ku sora caricangkas jeung sora bangkong anu kangkengkong di sisi balong. Kocapkeun di gaduh ronda harita teh aya 3 urang lalaki ngora anu keur dariuk bari ngarobrol anu tayalian ti Ahmad, Odang jeung Oman. Lain oi tadi kuring ngadenge beja ti si Duloh. Cenah tadi sore maneh rek kelut jeung si Darja. Nah nya eta teh Mad. Odang ngamimitian tumanya ka Ahmad anu keur diuk bari ngalinting daun kaung. Nya bener kuring oge ngadenge kana eta beja teh. Nah kunaon eta teh mimitina oi make jeung rek kelut sagala. Ceuk Oman milu nyambung nyarungsung kana caritan Odang. Kuring mah teu rumasa rek gelut. Ngan eta mah si Darja we atuh anu sok hayang nyieun wae gara-gara. Lantaran ampir unggal panggih si eta mah teu boleh sok hayang ngahina wae. Teu srikna ngajejeleh we jiga anu hayang puas. Katingalina mun dibangun ijid pisan manehna teh. Ahmad ngawalon kana pananya 2 sobatna. Bari terus gur nyeungeut udud. Nya meureun ijid sote lantaran maneh geus 2 kali pipilueun kana urusan kulawargana. Basa gelut jeung Dendar Matea. Nya kawasna mah memang kitu. Tapi kuring mah tadina teu boga niat hayang pipilueun kana urusan batur. Da harita mah niatna oge ngan ukur rek misahkeun anu keur gelut. Lantaran lamun henteu geus tangtu salah saurang bakal aya nu cilaka. Tah kitu Odang. Daek nulungan soteh. Ceuk Ahmad bari terus nyarande ka tihang gardu. Sukuna ditanggunjarkeun bangun anu salse pisan. Panon kucap kiceup neuteub ka luhur. Tapi hanjakal si Darja mah ayeuna beurt jadi malik mikang ewa geuning. Komo da cenah tadi nempo maneh babarengan jeung adina nya tangtu we atuh meureun beuki ambekeun. Ceuk Oman bari melong ka Ahmad. Tapi Mad, nah nya maneh babarengan jeung Neng Ratna? Nya, eta oge rumasa babarengan mah. Tapi da babarengan jeung adina soteh lantaran Neng Ratna datang ke imah rek meuli suluh. Terus we atuh dijajabkeun sakalian. Da piraku awewe rek dititah nanggung suluh anu sakitu berat mah. Sok nah rek tega. Tah di jalan palebah warung BEH. Panggih jeung si Darja jelema lieur. Nya terus we atuh teu pupukuh jol gantawang nyarekan ngahina bebeakan. Abong jelema gelo terus atuh nangtang gelut euy tadi teh. Samalah cenah mah engkerek ditangtukeun tempatna oge. Tah kitu kajadianna teh. Ahmad nerangkeun kajadian anu tadi ka Odang jeung Oman anu jadi sobatna. Terus kumaneh dilawan atawa henteu Mad? Ya Oman, ngalawan si Darja mah sarua we jeung ngalawan jelema burung. Keun bae antep lah kuring mah moal saruana. Lantaran eueuh hartina ngalawan anu gelo mah. Tapi lamun engke beuki nincak hulu nya tangtu ku kuring oge moal diantep. Nya bener Mad. Tong diantep euy tuh man. Lawan si Darja teh sakali-kali mah kudu diwarah manu sakitu mah. Ngarah teu gede hulu teuing.
Ceuk odang ngahatian ka Ahmad sangkan wani ngawarah ka Darja. Anu memang sikepna matak pika sebeleun batur anu teu lesok hayang nyieun gara-gara. Nya tapi kade euy, lantaran si Darja teh ngabogaan balad anu sarua gejulna si Godeg jeung si Gojin. Tang tu balada oge bakal pipilueun. Alah nya bener Mad. Maneh kudu waspada. Lantaran si Darja jeung balada mah sok licik. Kade bisi engke ngabongohan da kitu geuning ari jelema anu garejul mah. Lamun teu wani ti hareup tang tu bakal ngarah ti tukang. Komo bari jeung si Darja geus terang-terangan wani nangtang gelut mah. Isuk atawa pageto pasti bakal kajadian. Da geus kitu anu jadi kabiasaana. Lamun aya kaijid teh si eta mah sok tuluy neuteuli. Kitu ceuk Oman jeung Odang duanana ngingetan ka Ahmad sangkan waspada. Da geus puguh ampir sakabeh urang lembur mas sararea geus pada apal kana perilaku Darja jeung dua baturna. Anu salilana sok hayang nyieun riributan, nya nuhun atuh euy. Maraneh duaan geus ngingetan ka kuring. Memang bener ti sareut ayeuna mah kudu ati-ati namun boga urusan jeung si Darja mah. Sabab lain jelema bener, sifatna beda pisan jeung lanceukna. Walon Ahmad bari lungalungkeun kuntung kana seuneu durukan. Hae Mad, ari maneh resep atawa henteu Kaneng Ratna? Da piraku ari teresep mah Paneng Ratna teh sakitu geulisna. Odang harita nanya kawas anu hayang nyaho kana eusiha teh Ahmad. Nya eta oge ari geulisna mah. Tapi da kuring mah teu mikiran pasoalan anu kitu. Komo deui mikiran Neng Ratna mah ngan saukur bakal miceunan waktu jeung tanaga. Lantaran moal hade pikeun jalma anu pantar kuring kudu mikaresep ka Neng Ratna. Saurang mojang geulis, pinter, cerdas, pendidikanna luhur. Sajaba ti kitu anak anu beunghar. Geus tangtu teu pantes atuh. Lir ibarat piit ngeundek-ngeundek pasir, cecenet mande kiara. Geus lah tong hayang nyaritakeun bae Neng Ratna lantaran eueuh perluna. Anu aya mah bakal nambahan ti masalaheun. Ceuk Ahmad ngawalon kalayan tegas. Samalah kawas anu embung lamun ngomongkeun bae Neng Ratna anu jelas lain sababan jeung dirina. Komo deui apan ti heula oge geus kacontoan ku lalakon Darma jeung adina Utari anu hubunganna teu pernah disatujuan kudu jadi kolotna. Samalah mah nepi ka kudu ngalaman kulawargana teh meunang panghina ti Juragan Subrata. Nyaho syukur ari boga pamikiran kitu mah. Ngandung harti akal maneh teh masih waras Mad. Lain kitu nya Oman. Ceuk Odang bari ngareret ka Oman anu keur cingogo yang hareupan durukan. Nya bener kitu. Urang teh kudu nalipak maneh. Sabab bisi ditalipak ku batur. Walon Oman bari anteng ngadeangkeun leungeun. Lantaran hawa peuting teh geus mimiti karasa beuki tiis meuni nyelecep kana awak. Geus jam sabaraha teh nya? Nya kawasna mah geus aya kana jam 10:30 mah euy. Da geuning kayan lembur teh meuni geus simpeki yo. Jigana batur mah geus sarare tibra bari ngagarojo di ku simbut anu haneut. Lamun kitu mah hayu we atuh urang mimitian ngeder ayeuna. Tembal Ahmad ngajak ngamimitian ngeder ka baturna. Jung nangtung terus singkil gap kana bedog ditalikeun dina cangkeng. Nya hayu geus cukup ayeuna mah tapi urangan ukur tiluan ngaronda teh euy. Ari Mang Salim ka mana eueuh datang? Odang nanyakeun Mang Salim anu beuting harita teu datang ka gardu ronda. Nya ari ceuk bojona mah keur gering. Cenah geus 2 poe katarajang panyakit panas tiris. Samalah teu bisa indit gawe Mang Salim teh. Oman nerangkeun kayan Mang Salim anu ceuk bojona mah keur gering. Ya lamun kitu mah urang ngaronda teh ngan ukur tiluan. Ya teu nanaon tiluan oge hayu atuh urang geureuh kade poho mawa senter jeung bedog. Sabab urang teh kudu waspada sok bisi aya kajadian anu teu disangka-sangka. Ceuk Oman ngingetan ka baturna sangkan mawa pakarang. Da puguh sok bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Sabab ngadenge di lembur batur loba anu kagarongan. Nya geus sayagi pakarang mata. Ayulah, ayeuna urang indit. Mitra, cageul ayu carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.